Singapura sarang angin medang saban benejenan hiji wanci datang waktu surupna pun kamari urang masih sasarengan silih asa silih asu silih ayubkeun ka hayang diwari cuduk waktu urang bakal papisah paturai bakal pating celuk-celuk di kejauhan aya soratan ketinggalan gemuruh lir angin puyuh serang lir walungan caa alit keungkeuy ngabandalet tempat-tempatnya tampina tamu cunduk di jauhna pada datang tilu anggangna munggung sora goongna atra sora pedangna paman lengser yang urang-urang papag mangga paman lengser kabayun datang lah asuh paman lengser datang lah gampang hiburannya barudak ieu mah urang kawitan acarana nya nini mohon Aki si Aki ayeuna mah di kaset kitu menimbang maneh mah genit nini pupurieun peuting geus genit ayeuna genit keneh si Aki mah menisok dicaritakeun eta mah atuh geus keur peuting Aki jadi inget keneh ini atuh Aki geus tong lomba heureuy ieu teh geus beurang geus caang geus panas karunya tuh bapak kepala sekolah terus ngantosan punten bapak kepala sekolah jadi kapengkeran tapi jadi rada nonggeh bapak kepala sekolah maneh mah teh sopan tanya aku maha tuh karena geus ini bongkok ya kudu nonggeh geus urang kawitan ieu acarana sok atuh Aki geura buka naonna acara acarana lain nu sejen kade ngabuka nu sejen Aki mah maneh ge sarwana deui naon kamari naon eta naon geus tong dibahas bahaya loba budak dieu mah sok atuh Aki kapayun geura buka ieu acarana cicing maneh di dinya atau ngaganggunya ini sok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heuleul geuningan loba jelema ieu teh nya hapunten ka Bapak Kepala Sekolah rada dipelak heula sakedap tapi satu acana di kawitan ieu Aki teh bade nepangkeun heula nepangkeun abdi teh Kilengser alias Dude Herlino hei Aki nanaon eta pirang teh kos Dude Herlino emang kunaon baheula ge da Aki mah ganteng ayeuna we POT eta pirang Dude Herlino geus parareot kitu jiga urut kasamber geledung bisa wae maneh mah icing Aki keur ngabuk ayo pokona mah ini dia hayang nepangkeun maneh hayang nepangkeun ini atuh sarua ini dia hayang dikenal kudu garilis kudu kararasep ini sok hayang nyabak ningali nu kaset teh ini mah sok atuh maneh gantian ka payun ini atuh Aki tong ngaganggunya cicing di dinya sok Assalamualaikum penonton nepangkeun ieu abdi teh Kilengser atanapi sok disebat Syahrini teh ya naon eta Syahrini kos kitu
Hei, aki mah teu ngahueun. Iya, ki kupingkeun. Nini teh baheula mah artis. Artis naon? Artis dangdut. Dangdut merenang. Heuh eta. Emang tadi ini ngomong naon? Dungdat. Salah aki, lain dangdut, tapi dangdut. Kumaha cewek sok lanjutkeun. Penonton hapunten ya. Sebenarnya mah yang nembang ieu teh tapi nya kumaha atuh. Terus panas kieu. Sok atuh aku aki lajengkeun. Cicing maneh gantian lagi ka hareup deui nya. Cicing maneh tong ngaganggu. Sok aki teraskeun. Ya satu acana orang kawitan ya cara akhir ngaraja heula hapunten ieu mah nya bilih aya jurig newo-newo atanapi setan anu ngaganggu hapunten abdi bade ngaraja heula pun sapun da baralun hapunten wa hapunten menawi karesminaon rumaos waleleda sageda patusan heula uwa mundut kasadaya sejang ngembarkeun bewara kasakumna balaria pun sapun kula ngabarkeun numiang nitih wanci nu mustari ninggang mangsa anu sampura hong cimini-mini hong cimina-mina hong cibocilo cimangka ado setan kang galak jurig nyingkir setan nyingkah kelong ulah newo-newo Hakong hacet, hakong hacet, hakong hacet, hakong hacet. Hei, aki, naonan mani jambe teh kos gitu gini ya. Naon ini mana masuk ngaganggu wae. Aki keur ngaraja ieu panganten supaya engke lungsur langsar. Eta kos gitu mana teh ngajampena. Kos itu kumaha nini? Eta ngajampe teh hakong hacet, hakong. Yuk kan mana ge sarwana nya? Nya. Eta geunaheun sih kepala hakong hacet naki. Bisa kayak goyang. Cicing maneh mah ngaganggu wae. Atuh, enak orang kawitan. Karunya geus panas. Ayeuna naon atuh tugasna? Urang bagi tugas ki. Urang bagi tugas tapi satu acana sok atuh ka kelas 12 nah geurang ngabararis tiga anu tos latihan teh eta di tengah mangga ka kelas 12 dipimpin ku perwakilanana anu tos didangdos anu tos gareulis sareng tos karasya mangga neng sok. Aduh, ini mah teh sok kabita aki. Naon? Inget zaman baheula. Emang baheula maneh ku naon? Sarua. Kan ini oge kos dieu. Kedap itu panganten, payun teuing panganten, tada kepengkeran tah mohon. Wetan tah kitu, mangga ngabaris sok. Aya tuh urang nini. Urang lajengkeun atunya acaranya. Mohon atuh naon tugas nini ayeuna pasihan tugas. Aki. Ayeuna mah karunya itu pananten kepanasan surang payungan Canggih. sok ayeuna mah tukang payung gerak ka payun. Mangga kasep tukang payung, gerak ka payun. Payung agung, payung anu ngandung harepan, anu nembus ka jentara langit udag harepan. Ieu payung tina laun kaheman, anu disulam ku kaikhlasan. Geusang payungan lengka, payung kuring tina sutra kayakinan. Bebeteng hate, geusang orang pait ketirna kahirupan. Hiji dua lengkah hitung alot, tapi nembus jantung. Jantung kuring ratung, lengkah kuring dipatokan. Buka heman, ngebuka lalakon mangsa anu bakal datang. Aki tukang payung tos aya tuh payungna gerobakakeun
11-12 anu sanes nu dipengker mah moal ka di payungan bongan saha alik jadi panganten. Benernya apa tukang payung teh meni gagah gitu nih. Tenyahueun aki mah eta teh mantan Nini. Tenyahueun aki mah Nini teh baheula teh laku. Ieu di Alia oge ayeuna teh aya mantan Nini teh. Saha maneh? Itu Pak Haji Endai. Aduh isi abuna ningali Pak Haji Endai teh. Sakit ka keluar. Maneh mah sok culangung gitu. Nah kumaha tuh aki maklum abdi mah aki mah cemburunya si CLBK. Maneh mah lo baheureuy wae ayo orang lanjutkeun deui. Naon atuh ayeuna ki? Ayeuna mah urang ngajagaan jalana itu Ka payun anu nyana bendera. Ayo Jan, ayo mangga kapain Jan. Rada payunan sakedik. Nah, sip, udos. Siap. Anu gara ranteng tos sayogi tos dijajarkeun rapi. Ganteng beda jeung aing ieu mah ya aing geus karanyojieun. Da maneh mah janggot ge geus pararodas mentakan ge geura eling maneh teh. Eling kunaon? Maneh mah sok genit ningali nu geulis teh sok hayang nuturkeun wae. Wajar atuh ngaranna ge lalaki. Tapi kedap ya orang rapikeun heula tukang beneran aja rada munduran sakedik jang tukang beneran. Nah sakitu mohon terus-terusnya. Terus atuh nini ayeuna salajengna anu karasep tos aya tinggal naon coba nini sok apal teu? Apal ini mah upami tos nu karasep tos araraya nya tinggal anu gareulis meureungan. Aya nu karasep tos aya. Bener nih hayo orang bawa pangantena nya orang bawa mangga panganten siap-siapnya pangantena siap-siap ayo mangga geura cepengan geulis eta anu rek diaurkeun kedap bedap.
panaking keur anjeun anu panungtungan geus rarai anu pinuh kuleuseuh anu parantos ngantik ngajaring ke aranjeun anu parantos masihan pangdidikan ke anjeun sadayana teuteub sing puas sing dilenyepan mudah-mudahan ieu sanes teuteub anu terakhir sok mangga kaset gerasung kamu cium tangan bapak senareng ibuna Bapak, Ibu, gerak tampi sungkem ti abdi buas akali anu suci. Bapak, Ibu, hapunten abdi. Rumaos, salami abdi diatik sareng dididik ku Bapak sinareng Ibu. Seurang kang paripola anu lepas. Bapak, Ibu, tekaras 3 tahun lamina urang sasarengan. Kiwari geus nitih wanci tinggal mangsa urang teh kedah baturan. Bapak, Ibu, hati asa temerean pun abdi sadaya kedah patepi. Sareng Bapak, Ibu oge adi-adi sadaya. Hoyong keneh sasarengan. Silih sembah ku kadeudeung, silih ayunkeun ku kahayang. Bapak, Ibu, salami abdi aya dina asuhan Bapak sinareng Ibu. Teka eta ngucap sareng lampah abdi anu mata kajahatkeun manah Ibu sareng Bapak. 3 tahun lamina nunggu ilmu di ieu sakola. Seueur pisan jasa Ibu sinareng Bapak ka abdi. Kanyaah kageudeuh Bapak sareng Ibu lampah ka abdi ka putra ku anjeun. Tapi pangalesna ti abdi sadaya estu teboga rasa jeung rumasa. Abdi sadaya ketiasa ngabales jasa Ibu sareng Bapak. Ieu nyuhuna abdi dina panggonan salira mangrupi cisoca kahancangan nu teu aya wates mangeuneuh. Hapunten abdi Bapak, hapunten abdi Ibu. Dina sagala rupi kalepatan abdi. Abdi sadaya bade pamit Pak. Enjing bade miang. Jajabkeun abdi ku pidoa Bapak sinareng Ibu. Tanaos abdi sadaya hoyong keneh sasarengan. Tapi abdi sadaya kedah mungkas pangsana atikan gesan nyer ruang langsung jembang. Abdi nyuhunkeun restu nadapi doa. Pileleyan Bapak, pileleyan Ibu, pileleyan adik-adik, pileleyan kasadayana, sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui. mohon kaset gelis sami Bapak sinareng Ibu oge nyunkeun seueur dihapunten salama ngadidik ngajaring anjeun sadayana upili aya anu kacarekan kaciwin atanapi kagebung ku Bapak sinareng Ibu. Bapak oge sami nyuhunkeun dihapunten oge sinareng Ibu. Tangtosna Bapak sinareng Ibu pasti tal cita-cita geramia tong halempang tong hariwang didoa ti Bapa sinareng Ibu guru tos pasti nyarengan anjeun sadayana. Pasti Bapa sinareng Ibu marestuan ka anjeun sadayana tong halempang tong hariwang sekaligus. Ya sudah, silakan saling bermusafahah
kepada Bapak. Satu, dua, tahan bu, tahan bu. Silakan berpelukan saling bersalaman karena mungkin ini